ulah sok ke gandeng bikang naon tinggal nyatu bae itu. Oh geus mentok dia memarahan ke pemajikan. Coba aing bantuan naon cek pemajikan aku lah diajak musyawarah henteu jangka ka mawa maneh. Oh dia tolol paseha be tungtungna musyawarah sagalanya itu ge musyawarahkeun tuh tadi pemuda tah aya kitu mah Kangjeng abdi kada musyawarah heula jeung istri goreng-goreng ya pemajikan urang kuari mah janggeus jadi badan urang sebahagian badan urang kudu diajak eta musyawarah pemajikan. Oh sok salaki teteh musyawarah gitulah. Telok cenah teh. Tiloknya. Coba musyawarah, Neng. Kumaha ieu supaya hirup berkah kakak yang nyandu. Diizinan. Ya, nyandung ya. Asana lagi bae peureupnya leper. Kumaha eta hadirin sadaya? Cek Nabi Musa mangga tah geus kitu Nabi Musa berangkat deui ka bumina eta pamuda musyawarah tatangan teh duaan. Neng cek salakina mohon Kang kumaha cai bagus keputusan Allah teu bisa diganggu-ganggu. Umur urang teh ngan ukur 50 tahun deui. Urang ku Allah bakal dibere 25 tahun miskin 25 tahun beunghar kumaha menurut pendapat Neng? Kumaha cek pamajikan aya solehah. Kumaha ngomongna? Ai menurut pandangan akang tuh gitu sarminah batur mah ari cek akang mah kieu mending kene miskin keur ngora engke geus kolot tinggal ngeunaheun urang beunghar. Sok keur ngora mah teu dahar akang sapoe kuat keneh Neng ge sarua kuat keneh endek tandur kuat keneh akang endek macul kuat keneh Neng dipaculna kuat keneh keur ngora mah endek kuli manggul semen endek naikeun ke si 2 truk akang tanaga kuat keneh keur ngora mah geus kolot tinggal urang ngetakeun hasil. Ai pendapat Neng ai cek abdi mah mending sanes kitu Kang mending beunghar keur ngora terus geus kolot miskin maju keur ngora mah urang beunghar akan jengkol tira ceker kotok digreges maju gegemlong beak peuteuy digares kadu ngan teu cangkangna doang terus ya itu urang ngeunah keneh barang dahar waduh tak iya Kang mun urang beunghar keur ngora urang beunghar keur ngora eta hartana urang sumbangkeun ka masjid sumbangkeun ka pasantren ku urang jamu yatim piatu nu pasantren di modalan ku urang jamin rangdan nu geus kolot komo nu ngora mah cek pamajikanana terus geus kolot urang tinggal naspeh teu rieut mikiran setoran kalapa teu rieut mikiran toko nu dianu juga setruk oke nya cek salah kena tapi cek pamajikanna kilang kitu ge abdi mah teu langkung akang sebab kakawasaan mah teu langkung cek akang kitu pamajikan nu solehah mah hayang boga pamajikan nu solehah ieu para pemuda hayang